sejarah berbangsa Indonesia. Lepas tina penjajah, bebas tina kasusah, hirup jadi suka bunga gemah ripah. Dina poe ieu pisan 17 Agustus 45, hayu urang ramekeun, hayu urang rayakeun, minangka sembah bakti ka para pejuang nu geus berkorban. Hayu-hayu urang ramekeun 17 Agustus tahun 45, hayu-hayu urang rayakeun ngarah arwah para pejuang bararungaheun. Kreasi Jampana, kreasi Gapura, kreatif karya anak bangsa. Sora dog-dogna, sora goongna, diiringkeun barong cing araleun. Nu dagang ceuyah, nu meuli maceu, pasesedek cing darupak herinusi. Ibu-ibu, bapak-bapak, pemuda-pemudi, hayu urang ramekeun pesta kemerdekaan. Hayu-hayu urang ramekeun 17 Agustus tahun 45, hayu-hayu urang rayakeun ngarah arwah para pejuang bararungaheun. Kreasi Jampana, kreasi Gapura, kreatif karya anak bangsa. Sora dog-dogna, sora goongna, diiringkeun barong cing araleun. Nu dagang ceuyah, nu meuli maceu, pasesedek cing darupak herinusi. Ibu-ibu, bapak-bapak, pemuda-pemudi, hayu urang ramekeun pesta kemerdekaan. Tahun 45 sejarah berbangsa Indonesia. Lepas tina penjajah, bebas tina kasusah, hirup jadi suka bunga gemah ripah. Dina poe ieu pisan 17 Agustus 45, hayu urang ramekeun, hayu urang rayakeun, minangka sembah bakti ka para pejuang nu geus berkorban. Hayu-hayu urang ramekeun 17 Agustus tahun 45, hayu-hayu urang rayakeun ngarah arwah para pejuang bararungaheun. Yo ayo ayo, yo ayo 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 ayo. Yo ayo ayo, yo ayo 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 ayo.